Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pangajaran dinten ayeuna urang diajar ngeunaan girang acara. Tujuan dina ieu pangajaran dipiharep sangkan hidup bisa maca wacana girang acara kalawan bener, sangkan hidup bisa nitenan panata acara dina acara resmi. Nu katilu sangkan hidup bisa nitenan teks panata acara dina acara teu resmi. Sareng dipiharep sangkan hidup bisa nyieun contoh teks panumbu catur atanapi moderator. Sateu acan ibu ngajelaskeun leuwih hade saupamina hidup maca heula modul kaca 18 dugi ka 21. Di dinya aya contoh wacana panata acara dina acara resmi. Lajeng dina kaca 22 dugi ka 24 di dinya aya contoh panumbu catur atanapi moderator dina diskusi. Teras dina kaca 27 dugi ka 28 contoh teks panata acara dina acara teu resmi. Tah saena mah eta modul dibaca heula ku hidup supados nyambung gitu naon anu ku ibu dijelaskeun hidup atos terang heula nu kumaha contona nu disebat girang acara teh. Ta ari girang acara mangrupa jalma tukang ngatur hiji acara nya. Ta ari girang acara teh kabagi jadi dua, aya nu disebat panata acara atanapi MC, aya nu disebat panumbu catur atawa moderator. Tah naon bedana? Ari panata acara atawa MC mah biasana dipakena teh dina acara-acara, dina hiji acara di hareupeun panggung ciga acara muludan, rajaban nya, teras acara perpisahan sakola. Tah biasana upami dina panata acara maka bagi jadi dua acarana teh, aya acara nu sifatna resmi, aya acara nu sifatna teu resmi. Acara nu sifatna resmi contona dina acara perpisahan teh nya. Upamina acara nu sipatna teu resmi mah contona teh siga acara dina permainan nonton olahraga nya, tontonan olahraga. Tah upamina panumbu catur mah atanapi moderator ieu mah khusus kangge dina diskusi atanapi dina sawala. Jadi upamina dina mimpin diskusi atawa sawala eta mah disebatna teh panumbu catur atanapi moderator. Tah mangga nya bari ditinggal modulna pedaran ngeunaan girang acara. Ari panata acara teh pancena purah atau pancen tugasna nya purah ngatur lumangsungna hiji acara sangkan ngaguluyur kalawan tartib. Manehna nu mere waktu sangkan ngahaturanan saha wae anu kudu cacarita atawa midangkeun pintonan. Tah kusabab kitu nyaritana teh teu kudu papanjangan pangpangna dina acara resmi formal, cukup ku ngahaturanan nitah teras nganuhunkeun, ngahaturkeun nuhun kanu tos tampil, teras we mere komentar saperluna. Beda jeung panata acara dina acara teu resmi. Biasana mah panata acara teh sok loba ngomentaran kana acara nu geus dipidangkeun. Contona dina pintonan olahraga siga sepak bola. Tah saatosna teh kan si MC na teh sok ngomentaranna teh seueur pisan nya benten sareng dina acara resmi. Dina acara resmi mah komentarna teh saperluna wae nya. Tah lajeng naon sih Bu bedana antara tugas panata acara jeung panumbu catur? Ta ieu tugas dina panata acaranya. Tugas panata acara atanapi MC mah nu kahiji nepikeun salam bubuka. Salam bubuka contona siga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras pangbagea kanu hadir pangbagea kanu hadir teh contona teh siga
Bapa miwah ibu hadirin sadaya hormateun simkuring. Tah lajeng kana muka acara, ari muka acara teh contona langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu Maha Ghafur anu parantos ngalungsurkeun pirang-pirang rahmat sareng kakiatan ka urang sadayana. Dugi ka dina danget ieu urang tiasa patepung saur patarema basa dina wanci anu saking mustarina. Shalawat sinareng salam mugi teras ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring atas nami panata salagara ngahaturkeun sewu nuhun ka bapa miwah ibu kali hadirin sadayana nu parantos kersa rurumpaheun sumpi ngaluuhan ieu acara. Anapun ayeuna urang kempel ngariung dina ieu pajemuhan dina raraga paturai tineng. Siswa-siswi kelas 8 anu parantos ngarengsekeun pancena nyuprih pangarti ngala pangabisa di ieu sakola. Tah hadirin anu sami linggih, supados ieu acara lumangsung kalayan lungsur langsar sarta aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang kawitan ieu maoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Tah nu kitu eta conto ngeunaan muka acara. Teras nu kaopat, upamina urang janten panata acara lain kanu kaopat nyaeta ngahaturanan. Teras hadirin anu sami linggih, mangga urang kawitan weh ku ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade digalindengkeun ku saderek Dani Ramdhani kalawan sari tilawah saderek Kartika, mangga dihaturanan. Tah janten nitah nya ngahaturanan miwarang ka panggung. Tah biasana upami panata acara mah sok aya ngahaturanan teh miwarang ka panggung, giliran sahaya ayeuna nu nyarios. Teras nu kalima, nyebut anu hadir pikeun ngajak sarerea tuluy merhatikeun kana lumangsungna acara. Contona bapa miwah ibu kali hadirin sadaya anu sami linggih, jadi ngarah perhatian penonton teh teras ka ieu ka panata acara deui kitu, henteu ngorobrol kitu di pengker teh. Teras anu kagenepnya eta nganuhunkeun teh nyaeta ngahaturkeun nuhun ka saderek Dani sareng Kartika nu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, mugi barokahna ngocor ka urang sadayana amin. Tah eta nganuhunkeun Dani sareng Kartika anu tos maca Al-Qur'an sareng maca sholawat teh, jadi ngahaturkeun nuhun nya ka anu parantos naek ka panggung. Teras salajengna nyaeta nepikeun komentar. Nepikeun komentar teh ngomentaran kanu entos tampil di payun panggung teh dikomentaran we ku panata acara. Hatur nuhun ka tim paduan suara anu parantos ngahaleuangkeun himne sakola urang, estu matak nyerep kana ati sanubari, nodel mamaras rasa, matak ketar matak waas utamina kanggo akang-akang sareng eteh-eteh anu enjing pageta bade ngantunkeun ieu sakola. Tah contona siga kitunya jadi komentaran. Sakur anu entos ka payun panggung teh dikomentaran ku panata acara. Lajeng aya mungkas acara teh biasana dina acara bade ka akhir bade ka rengse sok ditutup acara teh. Contona acara paturai tineng parantos rengse kanggo ngareuah-reuah ieu acara bade dipungkas ku pidangan rupi-rupi kasenian. Ieu acara hiburan bade dijejeran ku saderek Pandu Maulana sareng Eis Yuliani, MC favorit urang sadayana. Mangga saderek Pandu sareng Eis dihaturanan. Hadirin anu mugi keprok, hadirin rupina sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya carios anu kirang merenah, bobo sapanon carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Lajeng we salam panutupnya, salam panutup teh contona siga billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta mah mangrupa tugas panata acara dina acara resminya. Tah sagigireun teh eta panata acara teh kudu tandes, lebah ngatur waktunya sangkan acara teh teu ngamai,
henteu panjang teuing tapi luyu jeung waktu anu geus ditengtukeun ti anggalna. Malah anu rek biantara atawa anu rek mintenkeun pagelaran kudu dipaheutkeun heula waktuna ti anggangna nya. Maksudna ngarah ka tembong durasi lilana. Jadi henteu lami teuing gitu, janten dipaheutkeun heula waktuna jeung anu bade tampil. Tah ayeuna dina conto anu kadua saupamina hideep tadi parantos ningal dina kaca 22 dugikeun ka 24 dina modul. Tah ieu mah aya panumbu catur atau moderator. Ieu mah khusus panumbu catur atanapi moderator mah dina diskusi atawa dina sawala teh dina diskusi. Naon atuh bu tugasna? Tah tugasna nu kahiji nyaeta muka sawala sarta ngahaturanan pangjejer. Ari pangjejer teh nyaeta tugasna teh tukang ngadugikeun informasi-informasi anu penting ciga narasumberna lah nya upamina pangjejer teh. Conto muka sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan hormateun simkuring para pamilon anu sami hadir, puji sinang syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin kakiatan ka urang sadayana kanggo ngempel dina ieu riungan. Sholawat miwah salam mugi ngocor sapapaosna ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nu sami linggih, dinten ieu urang ngariung bade medar perkawis pangaruh tata tertib sakola kana prestasi diajar siswa. Salaku pangjejer dina ieu diskusi kersana Bapak Burhan MPD bade ngadadarkeun kamandangna perkawis jejer diskusi urang. Kakersana Bapak Burhan MPD mangga dihaturanan. Tah ieu nu janten pangjejer sakedahna jelema anu loba pangaweruhna nya, loba pangalamanana, loba pangaweruh teh loba ilmuna nya, supados naon anu ditepikeun teh anu ku penonton teu acan apal teh justru pangjejer mah langkung luhur kitu ilmuna. Tah lengkah nu kadua tugas moderator teh nyaeta ngahaturanan pamilon pikeun mairan atawa nepikeun kamandang teh nepikeun pendapatnya. Conto, hatur nuhun Pak Burhan anu parantos medar pangaruh tata tertib sakola kana prestasi diajar. Salajengna dihaturanan ka para pamilon anu naros mairan atanapi nyempad, mangga saderek asep anu ngacung pangpayuna. Tah jadi nitah mangga ngawilujengkeun ngahaturanan kanu bade naros. Teras lengkah nu katilu nyaeta ngahudang sumanget pamilon sangkan mairan sangkan mere pendapat. Jadi ngahudangkeun dina diskusi itu supados rame kitu nya. Aya keneh nu sanes mangga ulah asa-asa anu gaduh kamandang nu sae didugikeun bae kanggo ngeuyeban wawasan urang. Hiu bade mairan mangga. Jadi ngahudang semangat deui. Pilihna aya bade naros dihaturanan deui. Jadi nu kaopat nyaeta ngatur atawa ngelingan pamilon lamun aya ngarempak atawa etika sawalanya. Contona, punten kasaderek dadan upami bade ngadugikeun kamandang saena ngacung heula supados tertib. Mangga dilajengkeun. Tah, janten diatur kitu ulah dugikeun ka kondisi diskusi ricuh tapina anu moderatorna cicing wae, tah ulah dugikeun ka kitu. Janten tugas moderator mah gaduha kangge ngeureunkeun diskusi saupamina eta diskusi teh henteu lumangsung kalayan tertib kitu nya. Teras lajeng nu terakhir nyata mungkas sarta nyinekeun sawala. Hatur nuhun ka Pak Burhan saderek sadayana kumargi kawatesanan ku waktos urang cindekeun yen tata tertib teh mangrupa salah sawios faktor anu mangaruhan kana prestasi diajar. Ku kituna perlu aya tarekah babarengan pikeun
Jerkeunana rupina cekap sakieu, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah jenten upami sakali deui nu disebat girang acara teh, kan girang acara teh jelema purah ngatur lumangsungna hiji acara. Girang acara teh tadi kabagi dua, aya nu disebat panata acara atawa MC, biasa nama di panggung ya. Beda jeung panumbu catur. Panumbu catur mah eta mah dina diskusi atawa sawala. Lajeng dina kaca 27 eta mah aya contoh teks panata acara dina acara teu resmi. Tah mangga ku hidep dibaca eta teks panata acarana. Tah upamina dititena dina acara anu resmi nu tadi paturai tindeung jeung sawala, tah ayeuna mah di dinya aya contoh teks panata acara dina acara henteu resmi. Contona dina pintonan dina kasenian dina acara paturai tindeung anu neruskeun acara nu resmi tadi nya. Tah eta contona aya dina modul kaca 27. Eta mah mangga kantun dibaca nya contona. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun ku ibu. Hapunten bilih aya kalepatan, bilih aya nu teu kahartos atanapi penjelasan ibu kirang kahartos, atanapi bilih ganjang teuing, mangga tiasa ditaroskeun di grup kelas nya. Teu kenging ngajapri supados kauninga kusadayana. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.